Para margi nu sami-sami ngabandungan dongeng, Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun dongeng-dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Ti karaos ayeuna nincak bagian ka-50 hiji. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-50, ayeuna bagian ka-50 hiji. Ulah kirang-kirang yang ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana dina Mang dongengkeun dongeng. Ai dongeng teh di hade-hade sangkan sae, di alus-alus sangkan payus, di reka-reka malarsiga. Mangga nyangakeun dongengna atuh wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana anu mana ayeuna nincak bagian ka paramita sabaranya. Oh 43 paramita tuh nya. Bagian 43 itu teu karaos waktos nyerelek. Hiji tanda urang betah hirup di dunya, mugi-mugi ka betah urang sareng ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka-50 hiji. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya. Mang Jaya para mitra sapara kanca ti studio bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Ieu dongeng karangan Aan Merdeka Permana para wargi dina carios anu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Ayeuna teh nincak bagian ka-50 hiji. Para mitra sadaya, mangga urang ngetraskeun deui hanca dongeng nu katunda kamari teh para wargi. Harita para mitra sadaya Mang Lendra ditulung teh manehna nuju ka Sisirawa. Harita ge para wargi geus rek deukeut ka Sisirawa. Kaayaanna di dinya karasa ku Mang Lendra. Memang asa betah cicing ngedeket rawa teh, tapi nya kitu we para wargi sadaya. Barang Mang Lendra muru-muru sisi ranca teh para wargi kaum dangu. Naon nu jadi pamaksudanana can kateguh. Can kateguh pamaksudanana ngan bae basa anjog ka sisi ranca. Di ditu para mitra jiga keur ditarungguan ku sababara urang. Anu beungeutna harita teh meuni karareng garalak naker. Awakna garade luhur atawa jarangkung badan. Maranehna nungguan kadatangan Mang Lendra bari narulak cangke. Malah langsung para mitra nu saurang mah nyarita harita teh. Meuni mata ka ati kasieun. Iya mangkelukna deuleu. Iya mangkelukna nu geus ngahalang-halang kana usaha bendara wadana teh deuleu. Cek hiji lalaki sembadan. Kumis bapelang sangadulang tutunjuk kana irung Mang Lendra harita teh para mitra sadaya. Ajeg nu saurang deui anu katelah ngaran Ki Gopar. Sedengkeun anu tadi ngomong mah Ki Dirja ngaranna. Cek Ki Gopar, "Darane sakalian lah Ki Dirja tuman. Jalma kitu mah ulah diantep pelina ge. Jalma geus nyangsarakeun jalma rea teh. Geus ponaran tuman jalma kitu mah. Rek naon hirup di dunya ge moal aya untungna, moal aya mangfaatna keur urang jalma kitu mah. Ponaran we lah." Cek lalaki nu hiji deui nu sarua beungeutna kereng matak ti kasieun. Mang Dirja harita ge nyarita deui. Memang dulu, ku aing rek dipodaran ye mangkeluk teh. Geuleuh aing mah deuleu Gopar, ka ye mangkeluk teh. Ieu mangkelukna nu geus nyieun pucuk ti girang. Nu geus nyieun kalakuan-kalakuan nu nyangsarakeun karahayat. Pang-pangna urang ngarasa disangsara ku jalma model kieu patut deuleu. Ku jalma nu kieu dodongesna ieu. Ku aing dipodaran ayeuna keneh sia. Cek Ki Dirja para mitra nu kumisna baplang sangkadulang. Harita teh nyarita kabaturna nu katelah Ki Gopar. Ari Mang Lendra sabada eta jalma nyarita teh manehna ngajawab lantaran ngarasa teu tuah teu dosa.
maneh nama cenah teu ngarasa boga dosa Mang Lendra nu matak gancang Mang Lendra nyarita kieu. Ih, naon atuh dosa kami? Make deuk ngakal-kalakeun segala rupa kisila. Sok pesan teh asa araraneh teuing. Panggih asa kakara jeung kisila teh. Naon dosa kami bari lagi? Cek Mang Lendra. Teuneng ludeng taya kakeung tandang taya karingrang. Sok sanajan yang hareupan mara bahaya nukat sida mata pibahyaeunana. Disebutna kitu teh para mitra sadaya harita teh sabab batur-baturna nu duaan geus ngalugas bedog harita teh sewang-sewang. Para mitra kaum dangu tadi jadi disebutkeun Mang Lendra teuneng ludeng taya kakeung tandang taya karingrang teh lain bobodoan. Dina ngoning yang hareupan mara bahaya. Naon sababna ayeuna Mang Lendra kitu duka teh teuing para mitra ujug-ujug wani we. Dina nyang hareupan tarung sedengkeun eta dua jalma anu barosongot teh para wargi budi amprotan. Ayeuna geus ngalugas bedog rek ngakalakeun Mang Lendra. Harita para wargi sadaya atuh salajengna eta dua jelema teh nyarit anu saurang nu katelaki dirja nyarita. Nyahon teh sia deuleuh ha? Yen ku talajak sia nu geus ngahalang-halang rahayat gotong royong, urang rancah jadi mariskin deuleuh. Urang rancah jadi mariskin, jadi teu mampu. Teu penghasilan. Lantaran sia geus nyieun pucuk ti girang. Sia geus ngahalang-halang sangkan masyarakat ulah daek diajak gawe babarengan deuleuh. Sia geus nyieun kalakuan teu eucereug. Sia geus ngamiskinkeun rakyat ranca. Nu matak eueuh hartina sia hirup kumelenang di alam dunya. Sia mah bagianana deuleuh paeh alias di akhirat deuleuh. Kurang ajar sia. Ceki dirja bari molotot. Miskin? Yeh, jadi miskin kumaha lah setengah arti uing menyan. Naon urusanana uing jeung kamiskinan urang ranca? Bari nage teu mais teu meulem uing mah. Teu ngarasanya ngamiskinkeun urang ranca. Dara rasaan uing mah terus terang we. Teu ngarasa naon atuh kamampuan uing. Pikeun nyieun miskin ka urang ranca. Teu ngarti uing mah terus terang. Cek Mang Lendra para mitra. Tetep manehanana para mitra nyangkal. Lamun disebutkeun manehna cenah nyieun sangkan urang rancah jadi marariskin. Obrolan di sisi rancah teh para mitra di sisi ranca alias sisi rawa. Memang atuh sasatoan harita teh di sarada. Lian ti eta oge para wargi atuh cenah sato-sato dicai di sarada. Malah malian ti eta para wargi manuk-manuk ge recet di sarada dina tatangkalan kadenge kumaranehanana. Tapi ayeuna mah manuk recet teh lain nimulkeun kabunga, pikeun Mang Lendra malah nimulkeun kahariwang lantaran dihareupeun manehanana aya dua jalma bosongot budi amprotan anu keur nafsu ka gila-gila jiga nu hayang ngrekeb dirina. Ngadenge omongan Mang Lendra harita para mitra sadaya. Nya hartina mah nolak atawa manehanana teu ngaku lamun disebutkeun ngamiskinkeun rakyat ranca. Ki direja nyarita deui. Oh, sia deuleuh nu jadi pucuk ti girang. Nyieun pucuk ti girang sia teh. Wuri-wuri ya, sabab wuri-wuri teu gotong royong. Maranehanana jadi teu boga penghasilan deuleuh. Apanan masing gotong royong kasebutna ku kawadanan mah diupah deuleuh. Tah eta upah satadina dipake mayar hutang ka aing. Tapi sanggeusna ku sia dirorojok sangkan ulah milu gawe, rahayat ge jadi teu boga penghasilan. Atuh aing sapara kanca hirupna jadi ripuh sia. Eueuh nu mayar hutang ka aing. Eueuh nu seba ka aing. Eueuh nu bura bere ka aing deuleuh. Eta teh alatan sia deuleuh balgum. Sia kudu ngaku sia nyieun pucuk di girang di dieu. Nya sia rek ngajago di tempat ha.
kurang ajar sia Humayua. Wani-wani nyen pucuk tijirang dia tempat dirancak. Sia teh nyaho aing Kidirja deui. Kidirja mulai dua na dirancak mah deui. Cek Kidirja para mitra sadaya. Kakeuheulna beuki nyedak harita teh atuh. Mang Lendra ngadenge jawaban atawa omongan Kidirja sarupa kitu. Manehna ge tuluy nyarita deui. Beuh. Ari Sugande anika kabeh megat-megat kami teh dumeh jadi utusan Kangjeng Bandarawardhana. Jangan nyeyak kami kitu. Borok kami teh geus goreng sangka. Heuh deuh. Si horeng geuninganan. Aduh, si mana horeng? Kitu kajadianana. Aduh. Nyaan terus terang we kami mah tadi teh goreng sangka. Ai Sugande, ye anika megat-megat kami teh utusan ti Kangjeng Bandarawardhana. Ya, usaha sangkan kami pulang deui. Ai seung teh geuning lain ye mah. Cek Mang Lendra radabu. Sabab sangkaan goreng kaurut dununganana nyalahan. Pansa tadi nama Lendra teges nyangka yen juragan Bandarawardhana bakat ku keheul geus ngutus centeng pikeun nganiaya dirina atawa newak sangkan manehna dibawa deui ka kawadanaan rek dihukum atawa ditibanan hukuman. Kitu cek pamikirna Mang Lendra. Tapi ngadenge katerangan ti eta jelema duaan. Si horeng si mana horeng geuning eta teh lain utusan ti juragan Bandarawardhana. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Geus kitu Mang Lendra tuluy tumanya. Jadi anika duaan teh berarti lain utusan ti juragan Bandarawardhana nya. Lain deuleu. Aing mah malah ngamusuh ka Bandarawardhana teh deuleu. Sabab inyana teu boleh ngahalang-halang kana gawe kaula sakabeh. Eta teh tiba heula mula ti sameme juragan Bandarawardhana dipindahkeun ka Kerangkeng. Kami geus ngamusuh ka inyana deuleu. Kamanehanana nu geus ngahalang-halang usaha kami. Ayeuna inyana balik deui ka dieu, atuh kahirupan kaula sabaraha kanca kaganggu. Ya, kabeh gedek diperenan ku kaula. Kabeh rek diberesan ku kaula deuleu. Ngan anu pangheulana di podaran, nya pasti andi kapisan deuleu ayeuna. Sia mah sarua we jeung lauk asup kana jero bubu deuleu ayeuna. Moal bisa ka mana-mana. Sia rek dicercah ku aing duan. Rek disiksik, dikunyit-kunyit, dicacag, diwalang-walang. Kulitna sia rek dipesek deuleu. Rek dijenjeket ku kaula. Ubar tiris deuleu. Sok sia rek naon ayeuna. Aing ye geus sayaga pikeun mateni sia deuleu. Nu pangheula rek dipateni sia pisan. Cek Kidirja bari ngahuit ka batur-baturna. Sangkat ngaharita teh gancang ngepuk ka Lendra. Atuh kayan Lendra harita teh ceuk paribasana. Dikepung wakul buaya mangap. Malah para wargi dilawan ku Kidirja sorangan ge. Lendra teh can puguh kuat para wargi. Atuh nyaan casti Lendra teh ku sorangan ge meureun ngajoprak. Sedengkeun ieu atuh wadia balada Kidirja jeung Ki Gopar teh harita teh karumpul kabeh maksudna rek ngarepuk cenah harita teh ka Mang Lendra teh. Para mitra kaum dangu, harita teh para wargi sadaya kayan kitu teh apikeun Mang Lendra tes tuning manehanana teu gedag bulu salamar cenah. Teu ungut kalinuan teu gedag gaanginan teh lain bobodoan. Sok sanajan musuh sakitu lobana geus ngaliud manehna dikepung wakul buaya mangap para mitra sadaya estuning Mang Lendra teu gimir saeutik oge. Naon anu jadi sabab musababna Mang Lendra teu ngarasa gimir ngang hareupanna sarupa kitu. Lantaran Mang Lendra boga pangalaman.
waktu manehna cenah para mitra di hiji kerajaan gaib nu kasebut Pulau Majeti, manehna bisa ngaluarkeun ilmu anu kasebut angin lilimbungan teh. Anu mana eta ilmu dipibanda ku Raden Jakabantangin, maksudna rek dikaluarkeun angin eta angin puyuh lilimbungan, sangkan nguak ngawik balad-baladna Ki Dirja jeung Ki Gopar. Manehna percaya sagemblengna kana kamampuan dirina bisa ngusir cenah para mitra wadia balad Ki Dirja. Harita ge manehna percaya sagemblengna yen dirina boga kakuatan tambahan sanggeus aya ngaran Raden Jakabantangin. Eta teh kungsi kaalaman waktu manehna di Pulau Majeti. Lendra ngadak-ngadak sakti mandraguna, harita teh ngalawan Kipati. Memang harita Jamang Lendra dibantuan ku Raden Jakabantangin. Numatak ayeuna ge wani nyang hareupan jalma jahat teh para wargi sadaya. Ngan bae harita teh waktu Mang Lendra geus pasang kuda-kuda, musuh narajang harita keneh para wargi. Mang Lendra ngarasa reuwas luar biasa. Nah, atuh cenah eta kuda-kuda manehna digerakeun teh geuninganan teu ngaluarkeun ilmu naon-naon para wargi. Malah maserangan musuh mun kurang-kurangna digiwarkeun mah boa-boa Mang Lendra palastra sabada harita. Aneh ya aneh cenah aneh. Waktu ditarajang ku sabubuhan jalma nu samagreng ku pakarang, samagreng ku bedog, awakna henteu boga jurus-jurus anu sakumaha kungsi kaalaman di Pulau Majeti teh. Liana ti teu apal kudu kumaha ulin jurus, manehna ge teu boga tanaga nu sanggup ngagerakeun angin, sakumaha nu kungsi ditemongkeun harita waktu dibantuan ku Raden Jakabantangin. Jakabantangin, kuat bantuan kaula yuk. Kuat bantuan kaula. Ceuk hatena para mitra Gogorowoka. Tapi Gogorowoka na teh ngan saukur dina jero hate. Kituna bari nyoba-nyoba ngagerakeun sapasang leungeun jiga nu keur kadorong-ngadorong angin. Tapi nu didorong teu karasa naon-naon para wargi. Atuh harita teh eueuh angin gede gegelebugan. Kusabab kitu waktu datang panarajang nyawana ampir teu kajaib. Saupama manehanana teu kuat-kuat cenah para mitra nyingcep kasisi jeung kagigir. Bedog meniting hariuk harita bangbaraan, ampir-ampiran nyipat kana tak-takna. Harita teh kuleungeun jeung kana leungeun jeung kana mun-munanana. Ngana kusababna wae para mitra harita nasib hade Mang Lendra masih kene salamet tina pangroh gahala musuh. Manehna harita teh ngagiwarkeun awakna, plos-plos serangan musuh kabeh ngeplos para wargi. Atuh manehna salamet. Kur ari geus nyaho yen ka manehna eueuh nu mantuan mah. Tungtungna harita Mang Lendra ngalawan sabulang bentor, sabisana nahan takisan musuh, tapi kulantaran musuh ngatud ngalawana make pakarang bedog. Nya teu saeutik bedog anu keuna nyabet kana awakna, boh kana leungeun. Nu ngakibatkeun para mitra kasabet bedog saeutik ge atuh getih mending ngucur sapada harita. Teu rek kitu kumaha atuh para mitra. Jalma sabubuhan nu samagreng ku pakarang seukeut. Harita teh dilawan ku sorangan bari teu mawa regang-regang kaya acan, mustahil bisa ngalawan cenah para wargi. Atuh teu kungsi lila awakna geus raca daloba nu kabeunangan. Ngarasa moal walakaya Lendra geuwat bingbrit tumpat ngurusi si ranca. Balad-balad Ki Dirja hampen disusul da jigana hayang geuwat mateni nyawa Ki Lendra. Para wargi anu mulia, dina kaayaan kitu para wargi sadaya harita, Mang Lendra mubrut lumpat di arudaga tukangeunana. Basa geus deukeut kasih si ranca bari boborot ku getih, Mang Lendra ngagujubarkeun awakna kana beungeut ranca. Harita keneh cai umpal-umpalan katinggang awak Mang Lendra. Manehna teu wani mumbul deui kaluhur.
Dasieun dikerepuk cenah para mitra, terus we manehna teu teuleman bari nahan napas. Kusabab sieun ditarungguana keneh di darat, atuh Mang Lendra terus eulem nepikeun ka napasna beak para wargi sadaya. Les Mang Lendra teu inget di bumi alam, manehanana kapiuhan di jero cai. Ukur inget-inget poho awakna cenah para mitra karasa aya nu ngagusur nyao kamendi cenah para wargi ngagusurna. Para wargi anu mulia memang dina kaayaan sisiranca teh harita. Atuh para wargi sadaya, harita keneh tuluy Mang Lendra inget-inget poho karasa aya nu ngagusur teh manehanana tuluy nyarita deui. Pesonkeun pesonkeun kami ya. Kunaon ieu teh ngagugusur ka kami? Pesonkeun ieu kunaonnya? Montong digugusur wae kami teh. Ya tong nyeri nya ge. Aya wae nya. Cek Mang Lendra. Manehna gogorowokan sabab awakna karasa keneh masih keneh aya nu ngagusur. Waktu dilesotkeun waktu manehna cengkak. Anak kurowok Mang Lendra reuwas pada harita. Reuwas luar biasa reuasna para wargi sadaya. Atuh kumaha teu rek reuwas para wargi, sabab nu cikene ngagusur manehna teh tetela hiji buhaya kacida gedena. Aduh ampun deing. Ayo geuning maneh teh buhaya. Aduh. Ya maneh teh deuk ngahakan ka kaula. Aduh. Mun nya deuk ngahakan ka kaula. Kaula mah bisa walakaya nya. Aduh, daya tatu di mana-mana. Urut dikade ku jalma awakna. Ku jalma awak ku nyawa jahat. Awak ge laleuleuh. Sabuku-buku menilaleuleuh kop teh teuing kaula mah. Hah? Pokona mah lamun kaula kudu palasna dihakan buhaya ayeuna nya pe ulah disesakeun saeutik oge. Pokona mah nya leg-leg kami teh kabeh ulah disesakeun aya paribasana bukna salamar getihna sadami ulah disesakeun leg-leg kami ya ti luhur sausap rambut ti handap saibas dampal leg-leg kabeh kami mah teu hayang disesa-sesa lamun ku ani karek ti leg-leg teu leg-leg ayeuna keneh kami mah terus terang teu bisa walakaya geus teu bisa lumpat awak leuleus lungse. Cek Mang Lendra para mitra. Aya paribasa kop pada kop maung cenah para wargi. Kusababa dinarek ngejat ge geus teu bisa manehna teh. Tong boro ngejat ngagerakeun leungeun ge geus teu bisa leuleus lungse taya tangan pangawasa. Nu matak aya paribasana manehna serah bongkokan harita kabuhaya. Rek dikumaha-kumaha ge cenah rek dileg-leg gepek teh teuing ngan kayidna pamenta Mang Lendra. Lamun dileg-leg teh ulah disesakeun aya paribasa bukna salamar getihna sadami ulah disesakeun ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal ulah aya nu disesakeun kabeh leg-leg we cenah kabeh ku buhaya kitu pamentana Mang Lendra. Tapi naon anu disangka ku Mang Lendra? Manehna baka dileg-leg ku buhaya teh para mitra sadaya. Geuninganan henteu kitu kajadianana. Uguh aneh liwati aneh para wargi. Naon sababna disebut aneh? Buhaya anu satadina mah disangkarek ngahakan dirina teh geuning teu kuakil. Buhaya teh anggur cicing we di dinya. Bari teh calangap-calangap acan para wargi sadaya eta buhaya teh. Dalamun buhaya rek nyapluk membeureun calangap para wargi, ieu buhaya teh teu daek calangap kalah ka cicing. Malah ari geus bisa nyalametkeun nyawa Mang Lendra mah eta satotengan langeor we turun ka ranca lep teuleum teu nemongan deui. Sabada ngantirkeun Mang Lendra ka darat, ngan daratna cenah para mitra lain di tempat waktu
cenah waktu Mang Lendra di loga halak teh. Ningali kayan kitu Mang Lendra ngarasa aneh. Para mitra kaum dangu, harita Mang Lendra ngagerendeng para wargi sadaya. Gening buaya teh sebenarnya mah niat nu tulung ka aing we, teh gening heueuh. Aing teh ditulungan ku buaya. Aduh. Nyaman teh buaya biasa, kitu atau buaya kajadeng. Aing mah ngerasa heran ye, heueuh. Loba pisan kaahengan nu tumiba ka diri aing. Aduh ya. Tapi kajeunting ya. Naon deuk naon nu penting mah aing salamet. Nu eces mah manehna geus ngajait nyawa aing. Aduh, nuhun we buaya euy. Andika geus nulungan aing euy. Aduh, heueuh. Kami teh katulungan ku Andika, dalam mun teh ditulungan ku Andika mah kami teh meureun ti lalepae. Sandeuna we meureun nyawa kami teh. Heueuh, bisa dibugang meureun. Untung we Andika nganterkeun kami ka darat. Sugan teh kami dibawa ka darat teh, heueuh. Rek disantap ku Andika teh. Si horeng kami teh meureun rek dianterkeun wungkul ka dieu nya. Tapi buat teuing kami teh dianterkeun. Kanu raja buaya meureun nurek ngahakan aing boa. Aduh. Tapi kita nguanya ya. Aduh, rara nih hirup teh aing mah ye. Asa kakaraeun teh mangih kejadian-kejadian aheng. Omong Mang Lendra jero hatena. Bari cengkat para mitra sadaya. Manehna luak liuk di sisi eta talaga teh para wargi teuing di mana? Da asa beda jeung kajadian waktu manehna datang sisi ranca cenah para wargi sadaya. Didinya mah geuning karasa meuni asa bararetah, tapi anu di waktu manehna datang dikerepuku babaturan Ki Gopar teh manehna teh aya di hiji tempat nu jembet loba ku tatangkalan. Ari didinya kaayaan teh matak pikabetaheun. Manehna luak liuk sabab hayang nyaho aya di mana manehna ayeuna. Di mana atuh aingnya ayeuna ye? Asa harerannya aing teh hirup jeung. Boba pisan kajadian nu aheng nu tumiba ka diri aing. Hadi aing heueuh. Asa inget keneh we aing dikerepuk ku jalma rea. Jeung aing bisa salamet deui heueuh anehnya. Lamun kurang-kurang mah teh jalma sakitu lobana. Aing teh ceuk paribasana dikepung wakul buaya mangap. Bari itu loba pisannya jalma-jalma marawa bedog. Malopa karang aya aing lemor. Teh kumaha bisa aing ngalawan ngan untung we meureun nya. Eta ilmu aing teh. Nya kitu ketang ya. Kungsi di bejaan we ku si Aki. Nya teh jurus nu pangalus-alus nama cenah. Jurus langkah 1000. Ampun deing. Aing teh gajang we jicir harita. Lamun aing teh jicir, wah, buah aing teh geus dicacak di walang-walang we meureun, disik-sik di kunyit-kunyit. Wating aing dijeun sate, ampun deing heueuh. Jurus jicir teh, jurus langkah 1000. Aing langsung ngajeleng ieu. Karawa, tungtungna aing geus nepi ka dieu ye. Ceuk Mang Lendra para mitra. Waktosna para wargi.